Demi kawalan sadaya mudah-mudahan kacepetan kulahiran rahmat nanti kanjeng Nabi beri syafaat turut nangke dimakan terusah di kanjeng Nabi kawalan sadaya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu henteu karaos urang sadaya dina waktos 400 dumiling kana sasi anu kalita bersejarah ke umat Islam nyata sasina sasi nambu ada sasi nambu sasi Dzul Hijjah mengukuran bagi jelungan nyata disebut sasi raya gitu. Alhamdulillah hanya nanti para tos kami salah yuk kami lima alhamdulillah hanya orang nasol ukur dan ukur sebagai nama saudara melaksanakan nyata puasa sunat dinastasi Dzul Hijjah tingawitan tanggal hiji hingga tanggal 8 ibu puasa itu alhamdulillah Nabi mendasarkan kayak ngatosnya alhamdulillah mudah-mudahannya berarti sekarang kita beribu dugi kan tanggal 8 teh berarti 4 dinten dari mudah-mudahan aya niat-niat aturan niat kana kasehan mah ibu niatan geus ditulis ke hiji kasehan pak melaksanakeun kana eta kasehan kumaha dibere 10 tahun kaanisan. Baik sebagian keterangan nyata aya disebutkan bulan Muharram atau bulan haram nyata haram naon nyata bulan haram teh nyata aya 4 sasi anu tilu ngaren teh anu hiji mah mencil mana jadi nyata sasi Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah katiluna Muharram nu katilu kaopat mana mencil nyata sasi eta teh sasi anu kade bisi nyata sasi haram peperangan papasean anu perang kudu perang anu papasean kudu papasean anu urang contokna bisi barangnya sok itu kan dina sasi eta mah dina sasi lain mah kade aleureun kagorengan teh anu tadi si baeudan jeung tetangga ulah ayeuna mah eureun teh ayeuna wungkul saterasna jeung ayeuna wungkul ngan ayeuna mah haram dipake kaonan haram teu meunang mau papasean peperangan kita kire. Nah, senang pangapunkeun kana sasi anu diagukeun ku Gusti Allah. Mana urang teh saum pemuda pemudi saum teh saumnya. Bahkan cek ulama mah urang teh ka haji henteu. Atuh urang teh ulah kapetolan bahasa ulama mah kitu naon? Haji henteu puasa henteu eta teh rugi ka binabi. Rugi cek ulama mah kade bisi kapetolan urang munggah haji ka ditu henteu atuh urang teh puasa-puasa. Habib mah isi habib mah puasa abang henteu. Keun we sing sugan isu. Gitu. Ya. Ada istri mah ada ayah halangan dan tebak, ada ayah halangan abdi mah keleresan baik apa yuk ya halangan naon haroream lapar gitu ya ieu teh rek ngajalankeun hiji kewajiban nyumponan kana
Rukun Islam apa sadaya? Rukun Islam teh sakahiji, bujang-bujang kolot budak detik oke apa? Nah, jadi rukun Islam teh nyata ucapkeun dua kalimat syahadat. Kedua, nanti besok sholat. Katilu bikin zakat. Kaopat puasa di bulan Ramadan. Kalima munggah haji kabae tuh. Nah, yang wajib kersaha, wajib kerjalma anu mampu nyumpanan karena syarat mak. Sababnya eta didawuhkeun ku Gusti Allah tadi dawuhanna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi wajib ka Gusti Allah 'alan nasi nyata wajib eta mah bahasa walillahi hak ka Gusti Allah. Ala nasi wajib ka manusia. Kaditu naon? Ala nasi hijjul bait nyata munggah haji ka baitullah. Man kajalma ilaihi ka baitullah sabila di jalan. Tapi eta syarat kudu kesumponan nyata urang anu geus mampu ilaihi sabila nyata di jalan manis tato'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Jadi anu kawasa di jalan pek atuh urang teh kudu ngalaksanakeun munggah haji. Lamun anu geus nyumponan kana syarat eta teh wajib hukumna saumur sakali wajib eta nyumponan kana rukun Islam keur nyampurnakeun Islam itu keur nyampurnakeun Islam wajib hukumna saumur sakali. Kumaha lamun kadua jeung katiluna eta mah lain wajib tapi dihukumanana sunnah. Da anu wajib mah ngan sakali ngalaksanakeun ibadah haji. Itu aya wajib contohna sapertos urang haji nadar. Nadar teh contohna kieu lamun salaseos nyaeta ibu atawa bapak geuring cek dina atina abdi lamun cager tina geuring abdi bade munggah teh eta disebutkeun nadar. Lamun abdi nyata icalan lamun nyata icalan teh contohna sakahoyong lamun panjang sakitu abdi bade munggah haji ka baitullah ta eta teh wajib hukumna sebutkeun nadar. Abdi lamun gaduh murang kali pamegat lamun istri we hukum murang kali pamegat abdi bade munggah haji. Di sana eta teh sebutkeun nadar. Kumaha sakitu urang teh jadi wajib lamun keur jalma anu geus mampu nyaeta saumur sakali. Wajib eta. Kumaha lamun anu geus mampu teu munggah haji baru eta. Baru kumaha cek Nabi diwalar man sajalma wajada anu menapan wajada nyaeta anu ngaraos raos naon raos jembar bila mana henteu naon henteu urang munggah haji kade ulah wali-wali Jakarta kana naon kana tempat kami saur Kangen paur kami aya dina eta teh tanggalna teh tanggal sabaraha tanggal 10 Dzulhijjah. Lamun urang teh kitu aduh teh korbankeun nyata kurban sajalma anu geus jembar rezekina geus jembar hartana tapi henteu ngaluarkeun kurbana
ade ulah wali-wali jeung kana tempat kaula. Karena tempat sholat kaula paur kan gitu. Ulah biasa gitu bisi. Jadi lamun aya niat dina manahna masing-masing bisa manehna niat kurban eta teh teu haram nyata urang deg-degan kuku di tanggal kita teh atau urang cukar-cukur buku itu teh nyata teh sebagai nah sabab dina nalika kurban teh Allah ngahampurakan sakabeh dosana. Bujeng-bujeng anu gede leutik bujeng-bujeng anu leutik nu gede bakal dihampura ku Gusti diluhur sarusa pramut dihadap saribasa dampal ku Allah bakal dihampura eta jalmi anu kurban. Jadi atas saya nyanyi ibadah kurban namanya domba, sapi, kan batur mah atos lah gitu nya atos aya kakupi repehnya bilang cenah bada kayak diwartos mohon teu ini lamun urang hoyong doang sebagian seperti luna mangga nyata urang bila mana keluar ngesolat Idul Adha cek bapak teh ge adina kaula teh ayeuna bari ngaluncurkeun domba ayeuna teh kaula teh kurban mencitkeun kaula teh kurban teh kakara bisa urang mah kadang-kadang cenah bajakeun teh ayeuna mah lain kurban boya kadang bisa memehna ge geus arapaleun gitu nya kadang-kadang masih kene noah wallahu a'lam gitu nya. Karena begitu kan, kan mudah-mudahan ngaduka inanya, arah langkat masih atas dibuka di itu di Mekah, dekainya, ya Allah Subhanallah Tabarakallah ayat dari Allah kediuji lain di Indonesia di negara misalnya kediuji Gusti, ia teh berencan kebul acan. Karek sakir ibu geuper teu rewas teu enteu rewas sagala urusan eta ditantukeun ku Gusti cek sebagian keterangan urang keur dikandung oge nya eta opasasi tah dirinya geus ditantukeun enteu harima urang mah harima teu enteu harima sabab dirinya geus aya tulisan aya catatan teu harima yang tetapi ulama kudu nyari ikhtiar urang mah kasar gitu tahu urang mah kudu hari mah nya mudah-mudahan pada khususna umat Islam sadayana anu aya di alam dunya diaping dijadi ku Gusti Allah disalametkeun tina mangpiran-piran musibah ditebikeun tina bala dunya bala akhirat ditebikeun tina fitnah dunia bintang akhirat amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan ibu anu parantos ngajalankeun hajina sareng umrohna mugia niata dijadikeun haji anu mabrur jeung mabrur amin. Jadi anu teu acan aya niat mudah-mudahan dilancarkeun ku Gusti Allah. Dan iya ayah atau abdi teh lain teu hoyong manah mah hoyong tapi di mana kudu aya sabab yang syariatna atuh urang teh kade dia ayeuna di tanggal hiji sauk teu ya gitu nya jadi urang mah nyaeta lamun cek abdi mah urang mah ulah naon ulah ka palingan bahasana aya urang mah ka palingan bae itu orang ari ganjaran urang harian atawa derajat yang diangkat ku Gusti Allah tapi anu bakal ngangkat derajat jadi dikawe derajatnya duka terang henteu gitu duka aya perang gitu ya Allah
terus ketika ibu hajatan ya Allah Nabi alhamdulillah di tanggal tur di tanggal biji teh demi kata 5 alhamdulillah Rasulullah baik aduh yang kebal orang kebal itu ya lalu dibahas di masalah sholat ya Allah subhanallah dengan ini pada ini kata salapan ya subhanallah jadi dia dasar senang seluruh hikmah jadi hikmah tidak sholat itu ini nyata rekal sana nyata rukun Islam nomor kalimat nyata munggah hati kabare rek ngajalankeun peraturan Gusti anu peraturan Gusti Allah nyata lain hukum ke alam dunia tapi keur dunia akhirat hukum nyata dunia di akhir kebahagiaan dunia di akhir lamun kami boga akal mau milih nyata pelaturan anu sejen lintang di pelaturan Gusti Allah sebab pelaturan Gusti Allah pokok lengkap nyata jeung fitrahna manusia. Mengerti saya itu kade orang sadaya ulah milih nyata aturan anu sejen lintang di aturan Gusti. Tapi kadang-kadang orang nanyata kalimatnya sok kagenaan sifat-sifat kamu napekan ibu percaya orang segala perkara ditakdirkan ku Gusti Allah percaya deh segala urusan eta ditentukan ku Gusti Allah saur Nabi al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru urama cuma ikhtiar, urama cuma kasar, urama cuma nyata ngajalankeun syariat Allah menanggukeunana hasil jeung taksina Allah anu nanggukeun. Percaya teh? Percaya teh? Tapi kadang-kadang jelema loba jelema anu munafik. Saya teh? Kan ibu aya anu resep, aya anu aya anu teu naon cek sebagian keterangan man atau ani pakon atau Allah wa man aswani pakon asal wa man yuti'il amiro pakon atau ani wa man yusil amiro pakon aswani gitu kan gitu Bu saha jalma anu turun ka kami sami jeung turun ka kaula saurna saha jalma anu maksiat ka kami sarua jeung maksiat ka Gusti Allah saha jalma anu turut ka pamarentah sami jeung pakon atau anu turut ka kami sing saha jalma anu maksiat ka pamarentah sami we eta teh maksiat ka kami saur saha saur Kanjeng Nabi. Tapi kadang-kadang orang rek hayang mah ngajalankeun bahasana ngajalankeun nyaeta aturan Gusti tapi kadang-kadang ketentuan Allah mabani karena ketentuan Gusti Allah cakar arti kadang-kadang ibu leletikan namun orang pilih pemimpin dipilih dari usaha syariatnya nyata orang syariat itu mah contoh baik kurang pilih salah si pemimpin Pak Kades atau kurang superbosna naon gitu begitunah presiden dipilih kurang masing-masing ngawaan hayang beda-beda apa mohon kada gitu ari eta jadina syariatna usaha kurang kene aya nu milih dipilih kurang sehati gitu teh pilih gitu tapi loba gelema nyaritakeun rek ngajalankeun nyata karena aturan Allah tapi karena ketentuan Allah henteu narima we sedeukeun eta syariatna dipilih hiji pamimpin dipilih ku urang jadi dijadikeun usaha eta hakikatna lamun teu Allah mau bisa berjalan
Allah, tapi kadang-kadang dari tengah hakikat, tapi kadang-kadang diterima karena kepentuan Gusti. Sedangkan anu bolak-balik artinya eta jelema Gusti Allah. Ngerti teh? Ngertos teh Bu? Tapi kadang-kadang karena kepentuan Gusti Allah, kadang-kadang apa ieu? Tah eta ciri-ciri jalma mun apa kitu. Kapan urang mah ngaji tapi urang mah teu dirarahkeun ku dirina masing-masing. Sababna naon? Aya sababna kadang-kadang kapilaan. Kapilaan resep kapilaan nyewa. Lamun kapilaan resep kadang-kadang urang naon salah oge dilaraskeun. Da sampai lamun ayeuna kapilaan urang nyewa kadang-kadang bener oge dipikang salah itu salah. Kadek cek guru mah itu. Lamun jalma geus kapilaan resep kitu kadek eta teh sin api jeung taliti. Urang mah kitu. Gusti ieu teh memang urang syariat ti urang tapi hakikatna Gusti aya angkemut kadinya singgan mah teu aya. Da geuning geus aya kajadian kitu mah geus beres, lain beres ka kitu mah dikali guru. Mohon kita jadi teringat karena ketentuan Gusti itu mana orang mah ayat syariat, ayat hakikat, ayat hakikat itu cukup wah hakikat kumpul mohon ayat syariat, ayat ikhtiar, ayat kasar ayat jalan, boleh buat namina mana orang teh ini guru orang syariat, hakikat, hakikat, mari ayo nyaritakeun hakikat tapi kalau ketentuan Gusti Allah kadang-kadang kurang nyata diterima hati. Itu ya mah gitu mana kalau orang kita pakur satu perkara pasti aya makna. Orang jawab kadang-kadang orang masuk di hubungan goreng sangka di hubungan sumber, di hubungan kuliah. Akibatnya kurang pakai kasih nanti oh mau ngadu akhir Allah bisa, bisa. Abah dia mah diamanatan guru karyawan dengan kurang sakumaha nyewa misalnya nyewa di jelma nganu akhir mah ulah Allah tapi guru saya orang lalu nyewa di jelma bagi si celaka sok itu kan seburu-buru disambut nyawa sok itu kan buru-burunya itu ulah kata kayak ini kata tuh tadi buru kayak ini ulah makan akhirnya eta anu lamun urang nuturkeun eta berarti nuturkeun lain nyata ruhna anu sajati tapi nyata hawa nafsu. Lamun jalma nuturkeun hawa nafsu bakal cilaka. Da eta mah ngaduakeun itu teh mulai karena urang ruh anu salasna. Artina urang mah dikuatir ku nafsu. Kadek batur nyewa ulang ini batur bawa ulang bah hese begitu tuhnya mohon saudara sadari berani nyarioskeun anu sen urang mah kuduna mah nyata saudara sadari tinggal kana diri pribadi ulah tinggal anu sen mah kudu kitu benar nya gitu ya barudak gitu barudak misalkan satu gitu ya mah dosa ya dosa intinya cek sebagian keterangan Nabi Musa alaihissalam ninggal kalau mahfud nyata karena catatanana umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umatnya kanjeng Nabi Muhammad dan bila mana dipasihan sadetik gitu. Ibu lalu dipasihan sadetik gitu. Tapi dia padahal mah ayat catatanana di lemah pun geus ayat catatanana. Kada dia abdi teh ieu ulah. Jadi siga berang teh
ngalempakeun ka Gusti Allah. Eta tegas aya catatanana di Roma. Di mana bila mana aya hiji kaum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasihan eta rezeki anu saeutik tapi ridho oge Allah teh ridho dan ku ibadah anu saeutik. Sifat Allah begitu. Eta teh geus ditulis di Lauh Mahfuz ngan eta Lauh Mahfuz teh kadang-kadang bisa dihapus dipupus diganti ku akibatna dasarna dina taat tumut ka Gusti Allah. Ngalangkungan kodok nyaeta mu'allaq hartina cuman tel kana hiji pagawean. Tadi kan anu beuring nyaeta hiji golongan anu kalintang nyaeta ngempurna eta contona rarayna seperti bulan purnama. Eta umat Kanjeng Nabi. Aya deui nyaeta jalmi nyaeta erek migawe kahadian tapi tetep eta manehna teu migawe kana eta kahadian teu eta jalma teu kersa ngajalankeun kana eta kahadian tapi aya nya dituliskeun hiji kaalusan. Bila mana dipigawe dibere 10 kaalu. Eta golongan umat Kanjeng Nabi aya tulisanna. Niat kagorengan tapi henteu dipigawe eta kagorengan teu dituliskeun. Dituliskeun hiji kahadian lamun dipigawe. Bila mana niat kagorengan henteu dipigawe dibere ku Allah ganjaran. Kusabab henteu dipigawe. Bila mana dipigawe kana eta goreng hiji ka Allah. Tuh mau gitu. Ya. Beten lihat karena kasar. Dan mudah-mudahan orang ini sarau. Amin. Anta acan. Gitunya amatos kerajaan mana. Gitu. Mana cek sebagian keterangan Bu. Lamun urang tomper teuing nyaeta alim-alim teuing aturan teh saditan dina sasi Dzulhijjah tanggal 8. Cek sebagian keterangan lamun urang puasa dina tanggal 8 Allah bakal ngahampura kana dosana eta jalmi anu puasa dina tanggal 8 satahun kapengker jeung satahun kapayun. Eta sadinten eta ngalaksanakeun. Nah, ibu bade mau bulan insya Allah hasil jawaban. Gitu. Kumaha bisa itu urang sadaya niatan dina mana ayeuna contohna lebat kana sasi Dzulhijjah anu kalintang mulyana. Nyata Alhamdulillah tadi Ibrahim Hanifah artinya contoh ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha sakitu urang teh dibulkeun tapak lacakna nyata para anbiya di antawisna saha nyata Nabi Ibrahim alaihi salam sareng Nabi Ismail alaihi aturan teh ditekan itu geus mampu aturan teh bantu bara itu lah kurban teh nyaeta ulah nu pegang tapi kudu anelin Bilariwan biasa dia bulan itu cek saha cek Rasul dohanana adimu dohaya fa innaha ala sirati ba'oyahu. Jadi urang bade urang teh nyaeta kudu anu ararahi anu itu seperti dia itu
Sahat ini Yuki hari ibadah rumah itu itu kurban dengan harta karena kurang mencapai karena menang hari doa musik Allah kenal kurban ya yang baru tadi semua air ngarokok satu ET 15.000 sampai pulus lamun air bisa tahu sabar kira sekitar kali dari 15.000 sabar hari itu bakal orang bisa cerita kurban terus sabab daya niat anu salarasna angere menipu kurban mati sama begitu moderatnya subhanallah tadi itu ya Allah dah bakal ku sabab kurban anu salarasna niat mah niat tapi tidak diusaha orang masih itu padahal eta teh keur ngajalankeun pamerintahan Gusti Allah nanti saya ngajalankeun pamerintahan Allah lain keur Allah keur urang tapi ese kami nabi benten jeung batur lamun bade ayunan eta sasifayau teh disamemehna geus disiapkeun urang mah ya Allah daya perhatosan nya tapi yang amantal karena nyata kemuliaan derajat di Gusti sebutkeun fadl Allah hese ini bejeng-bejeng urang nya puasa oge harare ieu kade usahakeun kasadayan dari jamaah nya wargi-wargi urang keur kieu urang teh lamun urang nyaeta puasa dina tungtungna tanggal 8 ku Allah bakal dihampura sagala dosa dosana sanam pengker satahun kapayun satahun Allah bakal dihampura turun bandar menang pengampura sapoe komo lamun salah pantitan kade teu nya kene ieu mah kembali saja itu kita tuliskan tadi wa antimu guru badal ulang dari naon nyata doa yang nyata kurban aranjeun painna manggasanya kurban eta ala sirati mantoya nyata teh keur tutumpakan seolah-olah tutumpakan keur nyungkan kana nyata sirotol tapi lamun kurban teh urang boga tutup makan teh gitu. Ibu ajar balik. Terus abdi mah beli balik deui dan berbicara. Mangga. Banyak. Bisa itu mudah-mudahan di mana bisa anusan salah karena di panausan. Jadi kurang sadaya mari ukir dijadikan diunan ahli sebab diunan ahli dikira sudah dikatakan diberikan karena pertama sudah cek rasul anjir sahabat kudu berjuang anjir nyata bila mana pernah wajib muka dikenal mesti mufarid teh nyata tempat pikir dan istri Allah teh diberikan karena pertama surga kalau kita mudah sadaya iman diberikan karena tempat pikir kan Gusti Allah. Cenah aya nama ibu aya kegiatan di dieu teh melalui ngayakeun nyata kegiatan olahraga tapi olahraga diberikan para alimil ulama naon namina nyata pagar nusa pagar nusa naon nyata pencaksilat nahdlatul ulama bisi ibu baru putra putri sok babetkeun da ieu mah nuturkeun Syekh Hasyim Asy'ari anu jumhur syariat
gerakna urang mahabah teman-teman. Jadi urang gerakna teh mudah-mudahan cuman teh urang ka Syekh Hasyim Asy'ari jadi ibadah nilainya nya, tapi lain keur pasea urang mah hiji keur ngabela ulama, kedua ngabela negara, ngabela agama. Eta tujuanna eta tuh ini keur ngajaga ulama, ngajaga negara, ngajaga orang agama. Bisi aya anu ngarusak tah urang kudu sipilna. Siap Bu? Siap? Gitu. Rupina sakit kebaik kami atur, mudah-mudahan urang sadaya anu salah kadarna we anu paling lagi aturkeun aya manfaat sarepaedana. Berarti secara kesimpulan yang urang teh nyaeta hiji bila mana geus mampu kudu ngajalankeun nyaeta muga haji ka bae atuh kadituna bisi urang nyaeta boga nadar kudu dicupo atau aya dikina langkung tisakali eta hukumna sunat, kadua katilu eta hukumna sunat. Ngan mudah-mudahan urang sadaya sanes dengan itu nyaeta urang tiasa ngalaksanakeun atuh puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa sakitu wae kalau ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah